Wawacan nyaeta salah sahiji rupa karya sastra Sunda mangrupa carita panjang atau carita naratif nu ditulis dina wangun pupuh. Nu ngabedakeun wawacan jeung gugurita nyaeta wawacan mah mangrupa lalakon. Pupuh nu dipakena oge teu hiji bae tapi gonta-ganti tur loba. Naon sih pupuh teh? Pupuh teh nyaeta patokan atau aturan nu biasa digunakan dina puisi Sunda. Puisi Sunda nu biasa ngagunakeun dina patokan pupuh nyaeta wawacan. Aya 17 rupa pupuh anu dikelompokeun kana 2 kelompok nyaeta sekar ageng jeung sekar alit. Dina sekar ageng aya 4 rupa pupuh sedangkan dina sekar alit aya 13 rupa opat pupuh. Aturan nu aya dina pupuh oge sok disebut guru wilangan jeung guru lagu. Guru wilangan nyaeta jumlah enggang nu aya dina pada lisan pupuh. Sedangkan sora enggang nyaeta sora tungtung enggang anu aya dina unggal pada lisan pupuh. Contohna juga ia, iu, a, iu. Nah, bisa oge dina pupuh oge miboga watak atawa karakter anu beda-beda. Pupuh anu biasa dipake dina wawacan teh aya 4, nyaeta asmaranda, kinanti, sinom, jeung dangdanggula. Pupuh-pupuh eta teh ngandung arti kasih sayang, cinta, sareng kebahagiaan. Abdi sadayana bade nepangkeun jenis wawacan. Wawacan nyaeta salah sahiji karya sastra tradisional Sunda anu ngandung carita, pesan moral jeung nilai-nilai budaya. Biasana diwawacankeun dina bentuk sastra lisan atau napi dina bentuk huruf pegon atau napi aksara Sunda. Selanjutnya nyaeta ciri-ciri wawacan. Anu kahiji mangrupa carita narasi, jalan caritana panjang, kaasup kana wangun karangan ugeran. Anu katilu dianggit make patokan pupuh, kaopat ditepikeunana ditembangkeun beluk. Anu kalima para palakuna umumna jalma linu. Anu kagenep kanyaohan nu ngaranjeng waktu nulisna. Katujuh jalan caritana umumna ngandung pamohalan. Anu katayaki dianggo di nu hajatan saperti hitanan, salamatan jeung kawinan. Selanjutnya nu terakhir aya sajarah wawacan. Mimitina wawacan teh sastra Jawa anu ditarjamahkeun ka basa Sunda. Hal ieu sabab dina zaman baheula kira-kira abad ke-18 Kerajaan Mataram teh asup di mungawasa wewengkon Jawa sarta lumangsung bursa budaya. Loba oge bupati Sunda anu datang ka Mataram pikeun mawa balik budaya Jawa. Salah sahijina nyaeta wawacan. Nah, ku alatan eta ayeuna loba urang Sunda anu nyen dongeng, hikayat, jeung babat make basa Sunda. Zaman baheula oge para ulama teh ngagunakeun wawacan ieu sebagai media dakwah sabab wawacan teh biasana ngandung nilai-nilai agama jeung nasihat. Selanjutnya aya struktur wawacan nu kahiji manggala sastra atawa alofon anu sok disebut bubuka Nyaeta paragraf kahiji anu eusina pamentahan izin ka Gusti Allah Maha Kuasa sareng pamentahan shalawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua aya isi cerita. Nyaeta eusi wawacan anu arek dibacana. Nu katilu panutup atawa kolofon. Nyaeta pangisi palepatan sareng permintaan maaf kanu salajengna sareng salam panutup. Jadi salah sahiji contoh wawacan pupuh nyaeta dina wawacan perang bubat. Nu di mana di dinya teh aya pupuh anu dibawakeun ku aya muruk. Sareng eta di PPT-na teh aya wawacan-wawacan anu tos dibukukeun.